La 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 la. Ai pamajikan aing keur ngidam sok sagala hayang, ayeuna hayang gedang teh ge. Aduh ampun teh. Teu diturutkeun kumaha pamajikan. Aing ka mana dengan gedang ge? Meni urusan tanyaeun ieu teh. Lembur sanyanya meni eueuh jalma hiji-hiji acan aing mah. Ayah Dedi. Mana? Yo, ayah Dedi. Urang teh geus di ditu. Lumpang geus alabatan Ninja Hattori. Terus? Ya. Ada keperluan. Keperluan naon? Urang teh keur bunga ayah Dedi. Pamajikan urang teh keureuneun deui. Usaha baku hansip. Caprak teh ku hansipnya ku urang atuh. Ieu pamajikan katilu. Ono katilu. Mana payu gitu? Ya. Ya gak mun kasep kieu nya teu payu. Tah, urang teh sabenerna mah ka dieu teh aya perlu kitu. Di ditu urang teh mapai meni eueuh jalma jang tanyaeun. Untungna aya Dedi. Terus Urang teh aya kabutuh. butuh naon? Nya ai keur bunga kieu kumaha butuh naonnya aing teh bebenye teh pamajikan teh keur ngidam. Urang teh aya kaperluan. Tah, Duit juga. Pak Dedi. Udah. Ya, Naon atuh? urang teh aya perlu. Geus lah, wong sakira-kira kinjem duit mah aing teu boga lah. Geus ka batur we ka batur. Sama pinjam duit. Terus cek naon? Ih, can anggeus carita cek urang esok suudon we ka jalma teh. Apaan mana biasanya kinjem duit? Eta mah biasana, eta mah Mang Nur Abret nu biasana mah. Ya, urang teh perlu sesuatu aya Dedi. Sok buru naon sing kuah sok pabeulit lieur aing mah lah. Da teu pabelit, urang kan menceritakan dari awal datang. Jadi diindit nepikeun ka dieu kitu tah. Intina ya beak waktu intina. Da aing kitu tah teu kop nempo jalma keur bunga aya Dedi mah aing mah sok heula. Ya, urang butuh gedang. Si goblok. Nyor atuh goblok teh tadi gedang gitu. Butuh gedang. Ada pabeulit pisan rasaan teh. Ya. Anu bawaan gedang mah si udag. Bener. Si udag loba tangkalna. Dia kasih udag we. Ira melakna Mang budak. Pokoknya mah loba ka urang nawaran ek dijual sakebon cenah. Nu bener aya Bener Dedi. asli aing mah. Aing sari-sari teu percaya aing nyebutkan ka si budak mah lah. Sing hari beungeutna atuh beungeut kumaha atuh. Beungeut aya Dedi. Ya lumayan ada meyakinkan Tara eta ngabobodo urang mah. menyamang budak. Ieu, loba warisanana si udag teh. Ti pamajikanana. Oh, geus kawin deui. Heeh, ti pamajikanana warisanana. Payu nya. Heeh. Jung, sudah jung. Ada 3 kelepet tong ya Dedi. Jung. Bener ya teh? Bener asli. Bener. Asli. Serius. Serius. Sabararius ulah serius muncul orang serius. Tilu rius. Tak kitu atuh. Nuhun aya Dedi. Anjing. Aing keur bunga aya Dedi ah. Mok teh sia kunyuk. Kabeulit pisan tadi. Beduk gedang gitu ka aing gitu. Puas ya. Bener kitu nya ih. Mang budak. Aing yang meyakinkan nanyakeun. Punten teh. Mangga, Bade tumaros. mohon mangga bade naros naon. Bade naroskeun bumina Mang Udeg. Mang budeg. Mohon. Oh, aya naon mana wi? Abdi peryogi gedang. Oh, mana teh gaduh sambetan anjeunna. Oh, ti dia lurus we terasnya, teras lurus terus ka ditu teh nya. Oke, ka belok ka ditu tuh ka belah kiri Aku masih teteh masih kena irung-irung. Aduh punten awan ka belah kiri gitu, belokna. Eta bisi lepat Mang Budegna anu ceking. Eta we anu goblok geuningan, anu goreng. Oh, naik goblok mah teu santenan eta mah. Budeg. Uhun, terus goreng beungeutna teh. Heueuh nu goreng patut. Burik pokona, pangburikna. Nu eta lah rasana. Mah jauh berarti bil kitu mah bener. Tapi eta teh bener boga tangkal gedang. Oh, nya aya asana aya Seueur. sueur danan abi nguping teh kenging warisan sakebonan soalna teh. Bener berarti cek aya Dedi menang warisan. Nya, Berarti kawin deui jeung beunghar nya. duh kata eta mah kirang terang Adi mana nyebutna kawin deui cek aya Dedi teh. Oh, nya juga nama Eta bisa kawin deui kitu. Beungeut bebeledagan betana geus alabatan ronggeng heuh. Payu deui teteh. nya. Duh kata Eta eta. bener ya. Mun ala Serius? Serius. Ah, Sok. tilu rius gitu teh. Tilurius sok tang luar pokona. Anu ceking goreng patut, Burik, burik. goblok. Eta.
Teteh hatur nuhun. Siapa? Ya abi teh peryogi gedang kanggo istri nuju melendung. Oh, pada di gedangan. Pada di gedangan pada dimuapkeun aya gedangan. Oh, mohon nuhun mana istri teh? mah. Oh, alhamdulillah syukur atuh nya nya. Nuhun teteh nuhunnya. Siapa mangga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ah. Goblok eta salaki urang digogoreng kitu. Aing geus sapu aya Anjir, rarujit robak ieu karang, sapu ya. aing Eta reungit deui. barala deui ieu teh aing majikan ting ka mana ieu teh aing Jalma boga kapusing teka dulu aing ngaliwat genan. nah antu mana teh ganggu wae aing keur gawe teh aing Jalma pika sebeleun kieu aing mah. Mang, naon ih najis. ganggu wae gua gawe teh Mang, yak naon orang piraek nanyakeun. nanya naon atuh Anjing di sini teuing ngalebatan salebatan naon ieu jalma. Mang, bulan ujang kasep ya naon abi bade tumaros Aisyah ih. nanya naon atuh Ya, kan orang tadi tiba ditu nya. heeh Papangi jeung Ayah Dedi. aya di saha Oh, si Ayah Dedi. Edi Heeh. oh anu di Purwakarta sanes menang naon di Purwakarta atuh yo meuli teh ngomong-ngomong ka urang Di Purwakarta naonna atuh? aya Dedi Heuh, si Ayah Dedi. heuh di Purwakarta lain Nah, jauh-jauh ke Purwakarta. Eta mah Pak Haji Dedi Mulyadi atuh. ayo Dedi mana Dedi Kumis. Apal tuh? oh heuh apa ek naon atuh Heeh, aing teh keur nyaritakeun. Tadi teh cek Ayah Dedi teh aing teh butuh gedang. Nya, Kanggo kanggo dengekeun atuh ih. sok-sok atuh Butuh gedang, pamajikan urang keur-keureun ah. pirasa butuh gedang nanyakeun ka aing ek naon atuh Ih, urang make butuh kepastian cek Ayah Dedi teh cenah aya gedang mah di Mang Budeg bener teu kitu aing teh teu muni saseteuing nembalan. budak mana Mang Budeg mah nyaeta nu rada kirang dangu atuh sia teh. goreng Apa tuh? patut Ya geus pugu goreng heueuh cai Mang Budeg ditu tidieu goreng patut da bener. Ya Bang Olis, ka dieu heula geura urang rek nanya ye. Mang Budeg bener teu bogaeun tangkal gedang. nya aing mah tara hayang nyaho urusan batur nya ka urang ring mana mah Nya urusan batur kumaha aing ka beuki kering nanyakeun kieu mah. Bisa aing teh terus nanya lagi lah. Liur. syukur jur ngariutkeun aing keur sasapukeun naon teh ganggu wae Halayo dulungan daun ku salaman. Aduh genah kieu ayeuna kieu. Awak ujung awewe aduh awet di dia ya. Halayo. Aing kukurudukan kieu aing ka imah Mang Budeg nyabetan aing mun teu butuh-butuh teh mah sudi. Halayo. Beneran. Allah jama ayun dan aduh kena aja dan jiong sehat om alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun emang sanu gering aing mimiti gelo oh nu gering oh atuh ku ieu ai mah mah nu aus mah kunaon daun gedang di paitan saha nu gering nu gering awan nu gering ayo ai parah mah atuh bawa kau Pak Dokter lamun teu ka dokter ke bidan pamajikan atau apa Mang Budeg nu parah mah tah Mang Budeg nu parah mah ieu culi nya amin tak kudu kitu urang teh kudu sini duakeun sia aya naon kuya aing maneh teh kuluna mah sedih sia mah atoh geus tunyung sia mah sadaya aing teh tadi ngajelaskeun teu kadenge-denge ya sia ungkeun terus pamajikan aing set gampang kieu mah tinggal balikeun ku sia aman tuh kudu babacaan naon-naon
Ih, pamajikan aing kereuneuh. Tah urangnya kamari basarita pemajikan nya aya nu ieu anu gitu kieu Asia aya anu kunyuk atuh si teh menikah surupan sieun anjing naon aya naon maneh aya naon Ya, dog ya. Ya. Gitu. oh oh atuh mulan lu Iya, nih. maneh pemajikan maneh kereuneuh Tah. kereuneuh keurang karena teh eta teh loba kahayang meureun nya keur gede kahayang Tanya Arek kitu mah turutkeun ku maneh. Tanya pamajikan maneh keur hayang naon. Tah, hayang gedang. Mang budak nyebutna loba gedang. Keur hayang eta. Tinggal ini kader. Anjing geus teu nyambung dewa. Piraku maneh teu mampu meuli motor hiji mah. Jug-jugan kana motor. Gedang, hah? Gedang. Turutkeun eta teh. Turutkeun bisi ngelain ke budak lah. Gitu. Kapan heueuh? Urang ka dieu teh ngahaja pada cek aya Dedi nya loba gedang di Mang Budeg cenah kitu. Teu boga korma urang mah. Tah. Lamun gedang aing loba. Oh, gedang. Masa anu kana korma? Lain korma. Ye, Lain korma lain. gedang. Gedang, jang gedang. Ih, nah teh. Tangkal gedangna. Ih, Asia ya naon? heueuh gedang Mang Budeg. Gedang. Bisi butuh gedang mah. Pek tuh nu belah ditu aya, nu beh dieu aya. Teangan kumaha nu asak. Heeh. Pek hayang sabaraha siki oge. Pek karunya aya nu ngarankeun nyiram mah kudu dibere. Gratis. Kudu dibere. Ih, Asia kunyuk. Aisyah mah dengekeun. Da aing mun Aing mah karunya demi babaturan aing mah. Siapa ulah kitu. Jung tahu gedang mana jing? kabeh. Astagfirullahaladzim jiwong maneh. Heeh. Goblok maneh. Ih, lu kok aing goblok-goblok. Tah kieu aing ngomong ieu goblok teh. Tak bingung urang masuk raka. Deureung. Dulu Ada itu. karta anak-anak. Ih, Mata aduh. ih. Ih, 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 ih. Tanya itu ka ieu tah. Saha? Ya, Tuh anak buah orang tuh keur eta anak gedang. Tuh jig minta gedang jig. Jig beli jig pek yang mana? itu jal mana? Aduh, itu aja anak buah aing. Lu aing mun teu Aing Indonesia yang naon ayo. kopi pasialon wae jeung Aing mah kurang kumasek mere aing mah. Jig sayang gedang anjing sia teh. Najis ting. Ya engke mah tambahan teh ceuli parah pisan aing. Amin, Ih, najis amin, ting, kitu anak. goblok. Amin cenah amin. Anjing teu kaharti si kunyuk. Mau dirasa. Ting bati-bati dikepret ke tapi bager Mang Budak dibikeun gedang ka aing. Burung aana aja cengka gigir. The best. Aduh. Nah, sia keur naon? Hah? Sia keur naon di dia? Yo. Urang teh erek ngalagedang eta Mang Budak cak aing bakat ku bager eta paman euy. Gedang nu mana? Ku iya kabeh cek urang ge cek ya cek Mang Budak teh kok bae pan pamajikan urang teh keur ieu keur bureut teh hayangan gedang aing teh ka Mang Budak. Heula sia ulah pararobek ngalagedang bagong. Ieu teh naon? Anjir paman aing. Terus yang ngalat cicing sepuna di dinya, ulah di dinya geura. Nah, kudu ulah dunia ulah Ieu teh dinya. gedang teh nu aing, lawaneun sia ngalagedang nu aing. Bersekil cak aing bersekil. Bersekil kumaha ieu maneh ieu tangkal gedang anu aing sia teh nu ieu nu itu ge nu aing. Ampun teuing. Paman Sia ngelok geura ket. ngelok-ngelok da eta Nu mah. aing ieu teh tuh belah ditu nu aing kabeh henteu teu beunang ieu mah. Nu aing wanianan sia ngalagedang aing. Paman, urang ka jalma teh ulah padu percaya sebenarnya mah. Sia nu lah pada percaya mah. Urang mah geus sabaraha rintakan ya kaos Ninja Hattori itu ditu mula aya ayah Dedi cenah di Mang Budak loba gedangna. Aya de tadi teh geulis nyebutna teh aya di Mang Budak. Si Oli songkol teh bararugu mah ditanya teh. Tah tadi we cek Mang Budakna kop kabeh. Anu aing tangkal gedang mah nempelak aing nu aing eta rek diiangkeun ku aing. Yo paman, mana buktina ieu tangkal gedang si paman? Perlu ku aing dibawa sertifikat tanahna ieu. Ya, kudu nama kudu kitu. Ayeuna mah kieu we. Lamun ieu gedang aya ngaranan Paman Nur Abret cenah urang percaya.
piraku ari sia teh gedang ku aing diaranan Nur Abret. Cih, pancenan bogana. Berarti bapakna. Tah, gedang pan eueuh ngaranan. Yuh ya naon. Mana eueuh namian paman Nur Abret cenah ngabohong ca aing genan. Ek diala ku aing mah ieu mah. Bohong kumaha ari aing? Paman. Hah? Ya kiraha jadi diiangkeun gedang. Ek ayeuna maksud aing teh tangan si ieu ngaku-ngaku cenah dibere ku si budak cenah. Si ieu, Ah, si awaduk ngaku-ngaku ah. si eta ngajak ribut ka Oh. orang tadi. Ngajak ribut ka maneh? Iya heuh. Oh, berarti Iya, usaha nu beunang kita aya tadi mah, sih saya masalah jeung sia sia. Yang Pak. Iya, teh nu paman Nur Abret. Mata kurang tadi naon disentak mah teh. Aing teu apal paman. Apa teh apa sia kalah yang nanyakeun kudu ngaranna di aranan tanggal gedang ku aing. Hah? Ieu kumaha ieu paman? Kumaha Aing jeung aing teh pamajikan. enak ku sia aing direndahkeun aing ya. Aing minta we paman hiji. Moal wali dari aing. Moal cici. Budak. Aing. Aduh. Budak.